Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina munggaran cariosna hayu urang sadayana manjatkeun puja sarta syukur urang ka hadirat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anu dipihormat Ibu Maulida salaku guru bahasa Sunda jeung rerencengan abdi anu kuring dipihormat. Ngadekna sim kuring di dieu, insyaallah bade nyobian nyampaikeun hiji biantara anu isina kadisiplinan siswa ti sakola. Guru-guru sareng rerencengan sadayana. Anu kusim kuring dipi kacinta. Di sakola ieu kuring mindeng manggihan siswa anu masih ngalanggar aturan sakola. Urang contona ngeunaan waktu asup sakola. Masih loba siswa anu datang ka sakola henteu tepat waktu atawa telat. Kitu deui ngeunaan baju atawa seragam rea siswa anu teu merhatikeun aturan anu lumaku di sakola. Kumargi kitu dulur-dulur ti ayeuna mugi-mugi sadayana tiasa taat sareng ngajaga disiplin pikeun pisan pikeun urang sadayana ngalakukeun hal-hal leutik anu aya hubunganna sareng disiplin eta bakal ngagaduhan dampak anti ageng pikeun urang sadayana kumargi kitu. Mugi-mugi sararea tiasa ngajaga kadisiplinan kanggo masa depan sareng langkung-langkung lega pikeun kamajuan bangsa urang. Diajar ti leuletik supatos nalika anjeun dewasa anjeun sadayana biasa disiplin sareng galuh dampak anu positif dina kahirupan anjeun. Sakitu tiasa didugikeun perkawis disiplin ti sakola sim kuring muga sadayana tiasa merhatikeun sareng nyadak pelajaran tina anu parantos didugikeun emut yen salah sahiji kunci pikeun suta disiplin anu dimaksud jeung sagala hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.